cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun surupkeun teu percaya gabdi teu tinggalikeun nya burukan teh deui geuning sadanu ngara gaji harpusna teh Syef palai lagu naon agan naon palai lagu naon apaan ieu terek perang lah kene anta perang maladan urang ngalagu heula we nama ing sok mental lagu genul asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi genul kreasi pangitan ta eta tah kitu menak teu apal kana lagu menak teu apal kana seni da moal nyaah kaituna ge moal mantap aya duit keur seni teh dihakannya geuning teu apaleun teh lain teu apal teh gerak ku agan dangukeun sok Tesangka gening tesangka kemalire nusatia nah gening silung pot kawatna ngan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadong hina aing gan abdi teh asa narompet cing sok yo cing tarompet teh surupkeun heula surupkeun Pada lagu naon agan cing buah kaung buah pani pulang bener alus nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh nyilakakeun deh kabeh jelema ceh nah sia teh mika kos nu gelo we ka aing teh ting dianggap naon aing aing jeung lempang dorna nya tiga kan aduh anger alah cicing aya Eka dulu paman drunda paman sobik ka di kapayun lingina pulangan sebagian usareh pabadana paman aduh yok seseka dawala naon hiling montong ngahalangan akang syariai hebatnya kan tembakan abdi kalau bukan tembakan abdi wa akan meleset kepada yang bukan-bukan bener mana hebat sungguh tapi tingali heula panahna nusaha tingali heula panahna itu iya panah
aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus segit dudungan nya nu agan teh mah ari nu maneh mana kaseredkeun ku nu agan ka jero sok bede bilih teu percanten mah ka abdi nah hate teh ka abdi nanti aduh nyangsa apet nah kakara datang nu dekening oi hor jadi heula dewe ka dieu na simpang simpang bener agan punten ah aduh nah atuh geuning kakara datang nu mawi macet bener rupina mah keuna bukan ngerakeun sia goblok ih beda deui sia push sadaya-daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si laing ya mun di dunya mah si laing teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana rumaos buru-buru cagerkeun kersna moal sarua ka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kersna adalah ayo idit mangga idit bade hayo idit Gatot Kaca idit bade Kakang Semar tenang idit tenang ayo idit udah wah anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu BCG pogo daing teh mata peda ujub daya udah karek merojol sok Gatot Kaca Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun kama moal aya nu ngadengieun sorama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya nu leuwih ti aing ilmu mah deuleu eta ajajar we teh kolot lu cih kan ieu sahaya di tukangeun maneh ngadenge sora aing lawan boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukang ieu bisa ka penampakan di tukang mah ta eta nepi kaki lebih ka sararomong mah sararomong kabeh oge lawan boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si laing sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tinggal saha di tukang bang jagona ieu cing tong heureujang tong hareuy atuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi. Ya. Saha di jero? Ya, da garelo, sia teh mah garelo. Moga di mah. Alelo. Mangga ka dieu kalebet. Lang. Kalebet. Senana dipaku. Ka dieu kalebet. Ah. Euy. Aya nikah. Aya euy. Aya pribumi na. Oh sing buru-buru hanaang aing hayang nginum gitu. Minta samu kitu. Alah, tiasa abdi kalebet. Mangga. Ade akang. Angkuna mah beok gitu. Anis Kemang beneran. Oh nyata kade. Heeh. Atawa Anis Paru. Tiasa lebet. Mangga.
bari sakalian dek kaul eta teh aing nya naon Neng Fitri teh tadi teh kulu-kulubem Sampurasun rampes Bagalinggi Linggi teteh cangegar gitu Ki manuk naon teteh mana eta pangkereun is ieu teh pun anak kulan pun anak putra leureut aduh juga kumaha inung punten teu nanaon aduh kalepasan tadi widil gitu kan laras putra pun anak gitu istri pamegat pun anak teh lalaki pamegat laras duh tos sabaraha taun yuswana 12 terus nincak 15 lain gede hati aing naon gitu sugan teh aing nu goreng patut teh ngemplong gimana aya nu leuwih geuninnya lain aing kumaha inungna teh dupi ibuna ka mana ka pungkur getos teu aya teka urus ku inung mata kitu hayang naon nyiramna nya teh budak bisa jadi hayang tikotok teh baheula Gusti abdi ngahina dina hate padahal sadayana oge sanes hinaeun utek tongo walang taga roh pati gogodongan sadayana tunggal makhlukna punten Gusti astagfirullahaladzim kalangkungan sareng saha abdi ya sareng pun bojo lah sareng garwa sumuhun cenah kalebet atuh euy kadia nah geuning ka garwa teh ai namina nah gitu Sampurasun rampes bisa jadi lo pada hari ini nu kieu mah santri na ge loba garulis juga menang jodoh ini dia puntene sepuh ya abdi kumaha wantun ieu mangga linggi alah dugi ka sarareungit kieu cenah mangga linggi ade akang atuh toke mau disagade kitu itu hei iya naon kerjaan kan hah naon na teu kadenge henteu da can pok atuh putrana putrana nu balik saja heeh nu itu nu balik heeh pek tanyakeun ki ya teh putra leres pun anak ulah ilaha puntene acukulan teh sawiyo rupaan nepi ka kitu sugan teh aing nu goreng patut heuh nya tak kitu
Mangga lingi. Bade cep. Sabari hiji kagungan putra teh, mung hiji we ieu. Dupi ibuna parantos teu aya. Uluh. Watos atuh. Bangsa naon teh ibuna teh? Nah, biasa we manusia kaulah modegi. Tenang ngomong teh teu karasa nyinggung teh ka batur. Udah aneh atuh. Kang 12 tahun teu panggih. Sarono Ayeuna riung mung pulung deui ieu. bener sononya Kang. Sono pisan urang Jawa Barat, asal Jawa Barat nu aya di Jakarta. Merekis saku aing ieu. Jajak kaluhu heruna sira nuhun. Sing paranyang Yuswa arageung milik deui. Eta Kang mun nyarelap di Ki Akang. bulan. Sanes di teh ahli seni wungkuning barukana. Nuhun urang teh panggih jeung nu sarua. Heuh. Alhamdulillah Ki. Santri ke tukang seni. Kang telepon heula tah duit. Aya abdi ongkos ieu. Kaluhur di tim Nya. dilepis kana santri. Timbala. Saha teh anu ti mana bade angkat ka mana? Abdi lah. Pamidi pencanten mah abdi teh aher. Naon akhir. Naon aher teh? Gubernur Jawa Barat teh Ahmad Heriawan. Ha gubernur eta mah atuh ngaran batur dipake. Cicing kitu. Cicing gitu. Ya siapa? Eta nu pengker. Abdi ieu Messi. Tukang naon ari Messi? Namanya Messi. Pemain naon Messi teh? Pemain keleci. Jelema kurang gaul. Maruraga. Juga mah tukang ngadu karet. Di mana Linggi? Abdi lah. Iya. Di Kampung Rambutan sih. Aya tanu pengker. Abdi? Iya. Bekasi Timur. Bade angkat ka mana, mulih di mana? Abdi lah. Iya. Abdi teh nuju milarian Jami, sieun abdi teh ti Buser. Tiga gana sigana. Milarian buronan lah. Buronan. Muhun jang. Buncir tetengarana teh budak buncir. Naonana? Ngaranna. Dulu. Kumaha bentuk? Nenehna teh si Ucir cenah di dieu mah. Oh teh anakna teh. Heeh. Kumaha indungna ye. Teuing. Salira teh nuju milarian buronan. Nuhun lah. Milarian jelema abdi teh. Penjahat sumuhun bulan. Di lemur teh teu kaur nog hayam. Teu kaur gadis. Ngajualan awewe teh jelema teh. Germo. Ngajualan awewe keur digawe ka luar negeri. Iya. Nu digawe ilegal. TKW, TKI. Saha. Ngan sampe media diinitkeun teh awewe masuk diheureuyan heula ku manehna. Saha ngaranna? Ieu Gatot Kaca. Goblok teh. Aduh, ngawiwirang batur sia dicekek ku aing. Sabar, Cil. Tah mimiti. Tahan, kuasa anjeun. Kumaha ai dipitnah teh? Kumaha ai dihina teh? Alah, sumuhun aki. Eta si goblok jeung aing. Jualan awewe. Bangsa sendal ongko. Saha teh? Gatot Kaca. Milu jumahan. Tuh, di duit euy coba euy.
awas dalang ngana duit di ibu hajah teh dulu jadi pangna di teangan teh jahat gatot kaca teh kulan wah milu jumaahan kawas nu heueuh batur mah ngeureup ngulon ngarep manehna mah ngidul jeung tara make atahiyat deh lamun teu make atahiyat teh atahadol manehna mah teu sangka lain eta teh nepi ka kitu fitnahna nya si eta kabebeakan sih lain kacida teh nya sasangkleng jadi tah aki manawi sakadanana abdi teh bade tumaros kinten-kinten eta Gatot Kaca bakal panggih deui jeung abdi moal nah aki natos maot lain tos maot makanya Gatot Kaca bisa ngapung moal nabrak gunung pangna moal panggih teh sabab anjeun mah tukang bohong iya bohong naon ari kuring bohong naon ari kuring aki ai ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran kuring tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula uji ku anjeun cir bulan pindah ka hareup abdi apa sok punten apa sok kini tong seri beuki deukeut mun beuki sidik ge jedingna kudu widieu teh katempo pisan sok tanya we anak kaula cing da saha ngaran kuring teh cir tong gede bohong maneh bohong naon sih kuring da lain nu sabeuna lain akhir maneh teh saha cepot lu anjir Gusti nyahoan hebat aya eta nu tukang gawala lain Messi anak saha kuring Semar aya anak Semar teh sabaraha hiji 3 nu kahiji si cepot oh maneh nu kadua gawala 3 garek kamana jeung si gareng teu milu aya nu pang solehna anak Semar saha wah kabeh oge mun nu pang jahatna aya saha nu pang gedena pang cikal eta salah aing sangat jahat aing benar bener ngaranna mah euy mematak abus ke pasantren ieu tong gede bohong ka panggih heulo tah aya geus kapanggih bohong kieu kuring teh geus ngarumasakeun salah bakal panggih jeung Gatot Kaca bakal iraha geus waktuna panggih heueuh geus waktuna mah iraha dagoane gitu eta teh ngeunana teh aing bangsat hayam bangsat nyok aduh sabar di mana kira-kirana abdi panggih jeung Gatot Kaca ki anjeun bakal panggih jeung Gatot Kaca engke tu Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di mana ki kiduleun ieu tempat teh aya nagara di dinya aya saemara putri jago di dinya teh keur ngadu gelut ngadu jago saha nu bisa ngelekeun jago ta eta nu bakal kawin ka putri ta Gatot Kaca teh di dinya keur lalajo alah
kinten-kinten sabaraha dinten di ka itu karena 2 poean lah nu ka cuy euy aya ti Bu Hajah bi ongkosna mah deuleu heeh alhamdulillah euy nya tinu nyawer bi barisan ngigalnya euy heeh tah kitu bade ka itu ya bade ka itu dupi jalanna ti dieu terus ngidul kege aya natrat ka itu jalan saya atuh bade ka itu bulan lagi nuhun kana pituduhna nagara naon teh Tirta Dahana ngan lamun deka itu ieu pun anak oge bade ka itu kersa di sarengan pun anak entong misah we bulan nah atuh nurut-nurut ongkos kumaha lamun direkan adina ke sia lain level gitu kan atawa sia direkan indungna aing bapakna teh suri najis ting lain level tambah wirang ge aing di jalan sanes level tuh ja muni gengsi di luan teh bakal wirang di kolong panggung teh nyo jeung ololeho di situ teh upami kersa di sarengan ai keur jajan mada makal loba ieu budak teh ai kitu onaman kitu omanan olo we duitna kayak geus beak duit orang sunturungkeun ka susukan atawa campelak mah goreng adat di jalan podaran sakalian tenok di tenok nah kasida pisan geuleuheunna teh si eta kaing tong sok gitu bapak namanya ahun gening teh ya aing lamun boga anak itu geus gantung maneh nyaah kade pamikersa di sarangan kunuhina mangga sareng upami di ditu pun anak aya kahayang tong dihulang hayang naon wae gugu we ku salira ulah dihulang ya bodoh dah tuang putra teh mah ya hayang teh di jalan hayang ngakan tai garing di wawalan wae ngatingalikeun bener geuleuhna teh kali geuleuhna hayang baso dihulang tai garing tak kitu cir bulan geuning tah aya batur jigdik lalajo saya marah mah bade abah kadar ongkos menta we nuhun mudah-mudahan abah selamat usir tiasa wangsuli ka dieu heeh pek mang cepot Bang Dawala hayu jang teu naon cir nya cir euy ini kontan cir euy cir ay cir ay cir euy Allah jadi tibalik teh cir cir ay cir ay cir ay cir ay geunaheun euy cir anjing ditampilin sia goblok wae da eta tuh tah jadi nemongkeun geuleuh tadina tak kitu da katingalieun atuh ku batur oge meuli hayam satalenan di Paraban ku bakatul lamun hayang di ajenan ka batur kitu tong ngahina kana kumaha teh ajen bapakna apunten bulan apa injik atuh geura ini kurang aya apa guru berang ayo Mang Dawala ayo jeung dewek cenah naon boga sudi Mang Dawala aing geuleuheun euy kakang mah teu sudi da eta tah kitu tong borok kitu pan kacamata agama ge maneh kudu eling ka kami itu maneh heula pan di mana maneh geus eling ka kami bakal eling ke maneh gitu nyaah heula ka batur geus ke di mana urang nyaahan ka batur ge nyaah ka urang kitu urang heula
Ki atuh abdi bade permios ki nuhun kana penampilan aki di dieu kasayaan aki. Mudah-mudahan tiasa tepang deui abdi. Mangga wilujeng ulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Ya. Jauh kene hita cir. Nah, urang ge canyaho. Sugat ngeus. Hai sugat tegas apa selain tecir? Acan. Hai sireng hayang lalajo saya marah teh. Oh hayangnya atuh da sarua urang oge. Nya ge kieu bentukna aya rasaan. Ulah ngerakeun ke di ditunya. Moal. Ngerakeun kadek we tingalikeun. Sing tong sok kitu teuing ieu. Ka anak batur teh. Tuman bisi baong. Pepurihan ku bapana teh diwarah. Da duit PHP-keun kakang gitu. Pugus waspada ieu budak teh. Ilmuna teureuk pasantren mah ulah diheureuyan. Nya, kumarupa jelema mah. Ulah ningali rupana. Pangeran ge pan kitu. Mun teu na pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana bersihna hate. Tek hina si ucir teu ngalawan geus sok. Lain aing indungna ieu. Mikiran indungna hayang naon baheula. Atawa meureun keur orokna digali doser meureun. Atawa keur indungna baheula meureun keur nyiramna hayang bajai. Atawa hayang bangkong korodok. Alah. Pantes ya euy dewek barang nepi ka itu lajo sae marah Gatot Kaca keur nangkep harigu we. Hayang geura panggih he aing tuh. Gatot Kaca teh buronan teh, buronan akang. Heeh. Sidipis. Gatot Kaca teh. Gatot Kaca teh jelema teu normal. Nah, Siki kanyut dengan hiji. Sing kami nabi. sanglir. Oh. Kudu diomongkeun nu kitu maju. Lahirnya ke Tarujun. Udah diomongkeun. Ada. Alah. Naon euy? Kade ah. Tingali geuning itu dina rungkun teh. Makhluk wungkul. Alah. Mang Ceposieun. Dah, teu kudu ku urang geuning. Nah, urang parabgeun ka bega. Heeh. Mang Ceposieun. Mang Dawala. Nyumput kata nyumput. Eta duit PHP-keun duit. Sieun Mang Cepot. Ya, sedibikeun ku aing. Sieun Nyumput kata nyumput. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Ayah jelema
amit bangsa naon ieu nya moal kitu teh anjungan irian mah Atau di Papua. Papuak nu gini Sampurasun rampes di kemana maneh ngumawi sen bade naroskeun dupi jalan ka nagara Tirta Dahana teh ka dieu lempeng terus ka itu oh terus ka itu ngan di ditu bakal lieur nah bakal lieur kasusukan gede anu larasek ulah ieu teh abdi teh bade ka nagara Tirta Dahana heug di ka mana-mana ge kumaha maneh we da mah urusan maneh aya kitu ieu tempat daerah kakawasaan kaula lamun jelema ngaliwat ka dieu kudu dipajeg sanajan ngaliwat karek salengkah oge nincak ieu tempat kudu mayar ayanya di nu kieu pungli nya tah kitu euy sugan teh kana truk we wungku pungli teh nya wayahna euy bikeun harta kakayaan nu dibawa jadi maneh kaitu ulah mawa naon-naon duit sagala rupa pokona barang berharga we tuna di dieu kahiji pang-pang nama bisi boga inek keur penting isuk sabaraha kira-kiranya begal TAA begal heeh ari kuring mah sen jalma teu boga naon-naon kuring mah di lemur oge heureut pakeun pungsat bahan ieu eueuh ragap teu aya kami itu orang miskin mangga tiasa dirah-rahan ulah abdi mah ka itu cerek usaha ieu oge rek biasa we kanu seueur nu lalajo abdi teh dagang-dagang aqua di ditu sugan aya nu beunghar boga aqua abdi rek mangdagangkeun ulah nyen rupa-rupa alasan duit kaluarkeun bikeun atuh kanya jeung tibatan cilaka mah ditabungkeun tadi ti ibu hajah pan dibere ditabungkeun di mana tadi RT ulah ditu tadi wayahna euy pasrahkeun duit aing ngajeng tibatan kudu masrahkeun maka jangan gelut ya moal kuat loba baturna lah kumaha engke we deui kuat jeung teu naon deui dik dibikeun moal wah anjir nyampeurkeun ka aing bari molotot hei jik tua-tua teh didinya ulah ngajago tak ka jelema ieu nah ieu teh jelema teh jawara jelema ieu teh keur nguriling neangan tanding anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan garapek pacakan gagor tah silahna kulingis kuat modar benar kata saya Yahudi nah siapa yang nyebut Yahudi aingnya sia tara sholatnya rek sholat yang henteu kumaha aing ya tuh memawakan sholat sia teh agama naon sia haji lain Islam aing mah monya Islam ngabegal dari ngabegal aing mah majeb menta aing mah dasah menta mah heuh ngan maksa bongan teh dibikeun eta teh bega ngaranna kumaha sia we aing mah teu ngaku bega anu penting maneh wajib mayar pajak di tempat aing teh gablek tong nyieun rupa-rupa alasan jadi lamun dewek teu mayar teh dipaehan nah eta lain pagawean umat Islam teh kitu teh hampuraan umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi
hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna mikir hilaing naon si terik dakwah datang gede teh diondang goblok aing minta duit kalakah mere dalil sia teh loba di aing oge salametkeun kuring moal lamun teu mikeun duit mah haling bisa ka sebrot getih ya kada sing hati-hati sok sia ai bener medek ngalawan na teu nenyo dina rungkun balad-balad aing dek sabaraha hiji sok dangokeun lah teunung ka moal ngejas satu yang beas aing bener sok sia gerak tangah sia ka langit tungkul kana jukut maksudna pileuleunkeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalir beurang puting lodong hiji poek saang salah bener awewe lalaki hari ini adalah hari berakhir perjalananmu hari innalillahi ieu teh hari innalillahi bagimu alah kumaha we lah modar sia sok anjir sia deui ya anjir najong euy hebat sok sia hayangnya musik sia goblok dek kumaha ayeuna iya mana euy luar biasa euy disangka ieu leutik-leutik jelema lingas ieu tong disebut murid Abbas aing teu bisa kitu mah oh yang woi aya goblok aing ti keburu beungeut aing ngana tai muning hakan sia ulah ade kang loba ieu kafir teh ieu jelema kafir teh meunang ninja ka ieu tempat kafir dalam kapur nah kitu pokona teu meunang we haram katincak jelema kafir biasana jelema nuduhkeun kafir ka batur nu panggeulana kafir teh eta nu nuduh tulung modar sia woi musik lesot ke sebelum mau cepot bobo jauh mangga wala salamat aduh karunya euy dialungkeun oh ya saha ngaranna sia ucir anu bieu teh babaturan uing mane boga duit loba bener adekeun modar sia ku aing hayang lesot ke sia bebenit modar wey
siapa benyit iwanian lu woi lain awakna tuas lu woi woi kabur ini kabur ini lain lawanan dulu eta bebenyit ayo si arari ini teu bahaya untung si salamet lamun aing teu buru-buru ka dieu modar sia teh deuleu alah salamet jang euy salamet Mang Dawala heuh aya pitulung di mana nyumput di dinya deukeut batu lamun aing teu buru ka dieu silakan aduh lalu patanya sieun tak ku aing nu matak ca oge kudu ulang tarima deukeun duit PHP-keun aing alah buru-buru ini Cir di mana Sireng Salamet bisa nyumput tuh Cir di lebak di dicu urang depa weh heuh teu kapanggih henteu heuh syukur euy hayu buru-buru sia urang nobros ini teh jalan bahaya deuleu sia urang dua urang ieu iya ceuk aing oge nya Watang ke datang ke lemur bukan naon Siling aya entok bikin ngadeweknya aya monyet peke monyet makukut ku Siling Mang Cepot hayang beunghar ih puguh euy Bapak Uing panita teh naon butuh buuk hiji buuk dibeli 200 juta kusaha ku Bapak Uing oh daek kumaha sia nyaan sia teh dewek diteun dewek loba pisan 200 juta hiji kontan buuk umur segede kumaha biasa buuk gede bisa mahal gitu nganeangan buukna anu sipit blok si teh cewek teuing si teh setan di mana ya buuk sipit ngeledek di mana eta buuk sipit cenah si goblok katipu aing aduh hatur nuhun anu saagengna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasuna urang ka almarhum salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailan mahdi Maraos teh minum kopi, mantul. Sang rokok garcok, ci kopi, mantul deui. Munah. Sapanjang jalan soreang wawale di aspalan sapanjang acan kasih orang Bapak
Wawale diakalan sekarang mah lain pageto mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mikiran maneh halus tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang sungsang Kabojong ka Purwakarta nyangan jalan ke desa bati bengong napa nyipta nangan paji sidi pujaan rasa aduh coba kanu jauh Pak Haji Iding sok tiba suka teuing lamun panggih Ibu Hajah ini lamun panggih tibatan pegat liat dunungan suka di beli kupati tibatan pegat durian suka dibeli kupati apa ada apa serang gitu sindang layang kepada patan yang nama Cisaranten Pak Haji Sidik Cisaranten lamur buku bilih seueur kalapatan hapunten bilih seueur kalapatan abdi oman kantin hapunten anu jaya kiri jalan lebar nyala petang jeung saran diri sendiri pirang awak Pak Haji di no kencang amon sorangan Jailan kita mau kesik Pak Haji Ikin koredas saya mau cadasna dengan asik dikeletik kakagas santun waasna hop Dimana we ngeureunkeun teh? Pan aya tutupna ngeureunkeun teh. lu jangan macam-macam lu sama gua lu macam-macam apa saya tidak macam-macam saya kagak enak nih gendangnya polos terus permintaan siapa nih lagu bapak kamu bapak Semar Semar betul pantesan pantesan bagaimana Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen, manusia percobaan. dianggap Iya. manusia purba babe Setengah
manusia setengah setan atuh. Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar, betul? Nu matak aing hayang gerak kiamat teh kitu tah. Alias itu ngomong Kiamat naon batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudna Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak doraka ti anak mun anak doraka. Naon? Bapak mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Adi lagu jalan. Awani lagu jalan. Yang akhirnya ke pemirsa dipirik para wiaga kusanggap ngawira mana acan esturaos kakupingna saluyujeng pribadina saluyujeng pribadina acan kene piaga anu nyarengan acan kene sadaya ngiring lagu nyangakeun kawilujeng kasadaya Naon kalurat beres. kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apaan cek si Jebrag oge lagu jalan mah burukan teh da kitu. La ilaha illallah eta ai kieu padayagan 50 ka handap. Dari ini kan. Tah kitu teh bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok. Mun tita tadi atuh Manehna atuh. tepak. Salamanena kumaha pada aing anu mingpin. Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. Sok. Soklin jaipongan. nah handeuleun aya nu elok Dina talus aya nu nong-nong. Goblok make nu gelo non teh. Jadi mau diteras ke dieu teh. Atuh sesa kitu. Atuh hatur nuhun sakitu ge. Langsung. Aduh ampun panayagan. Cek si Jebrag ge sakitu. Nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Karena teh sempat Nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain teh euy hirup. Ku babaturan di Wiwirang. Dunya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur.
Da eueuh nu ka. Kalau positif kali negatif. Iya. ya. Asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh, tadina meureun dewek rada gede hulunya. Kilong barani ngaraga tapi ngarereka raga aya anu ngayuga lalinya kaya Balaga lah. Balaga. Lain eta kumis nepi ka kitu kumis. Kumis nu kitu. Nah, Ai kana ku gagegean teh sia eta mah kaos aing ka pati. sia mah kababaturan hayang ngege. Nah. Cing jeung babaturan teuing mah tutong hayang silih gege. Hai pamajikan diantep sebentar di gege. Lain-lain nami Lentabaran ditawaran pajidin Lain-lain baga diri Baga dengan yang atin Tiba gerang Gatot Kaca aing teu hayang pasea jeung Sianterja, teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang, teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu, teu hayang pasea jeung ulah dia bala Tamtama, tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca. Beres teh mah. Sama Hayang langsung jeung saya. teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Cia Tuluy deui mung mas. hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Mung. Hayang iso teh pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing dengekeun. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osin. Ini teh seuri goblok. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema, Jeung naon deui atuh? mung gelut jeung orang utan, Mung deui jeung naon? mung gelut jeung gajah, Hayang jeung naon atuh? mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung sare di imah. Terawe anjing teh. Aduh. Wah. Lain ka batur mah bisa. Ciri nanti ku terawe teh nyari. Aduh. Aya nu boleh aya Ayo uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Atawa telum di laut 3 minggu atuh pae. Heuh nyari teh.
Ya, Bulan. di mana rag-rag? Pilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah. Urang marere. Atuh darurat leret ai lempang teh. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getih. Iya pipi abdi kata jos. Ubaran lu. Ubaran le. Tiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Acep Sulaemi. Urang teh warga negara hayu mulai lagi ngesian kamardekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuki warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan ante ingkar di aturan nunjang kana pangwangunan digarawe babarengan ularek aing-aingan lamun senang teu heran lamun senang teu heran langka eling ka pangeran secara kengeng musibat Pak Haji Andun kakara eling bertobat secara kengeng musibat kakara eling bertobat ngupat si muat kabatur kalakuan nu teu jujur sameme ngupat mitutur pariksa badan sakujur siliomean jeung batu yang hati salah bere pitutur binangkin waspada ngaku ibu wajah nini di palaran tetanggapu ade bahasa ade bukti tata titi sareng surti tingkah laku jeung saat ulaten rejeng kumati pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring kailan mah